nuker viral ayeuna mah di Garut Sipina demi Allah aing. Hah? Eta kuat ku tiluan sateh kuat. Demi Allah aing nepi ka gogodeg eta viral naon Batara Kala anjing. Sorry euy. Duh. Aya naon ieu teh? Coba teler sedan. Mabok nih goblok. Kitu we jeung demi Allah aing krek kudang hees demi Allah. Apan urang teh ini teh. Pikeun neangan tareka sangkan tiasa hindat teh rupa hal ancaman Batara Kala. Saha Batara Kala teh? Coba sakitu viralna sakitu ramena boh tina media boh tina omongan batur terus lamun rame aing kudu bilang wow gitu teu ngaruh nuker viral ayeuna mah di Garut Sipina demi Allah aing eta kuat ku tiluan sateh kuat. Demi Allah aing nepi ka gogodeg eta viral naon Batara Kala anjing. Eueuh pangaruh nerteu. Ya. Pokona lamun si Batara Kala macam-macam ka aing kieu tah ku aing. Bono kuai. Ya. Pokona mah tong disebut aing urang daftar duel. Daftar duet pun. Kumaha aing bewer-bewer aing. Lamun teu bisa maehan anu ngaran Batara Kala. Sanajan jangkung gede Batara Kala mah diterajian ku aing anjing nalah sateh. Naon itu tuh? Dengeunah aing diseung-seurikeun bisi pajarkeun aing ngabodor anjing ieu teh. Galeutik doh. Sia deui ngadupak sia ngadupak aing mah. Sorry bos. Demi Allah liar aing demi Allah bos. Eta sia mabok wae di umbar. Da ngahaneutan bos atuh dah. Di rezeki emplu aing demi Allah ku eta mah euy longsong aing. Sateh. Sok pikeun ka aing macam-macam masok lah. Tong make jeung suraseuri sia. Nah nempo bubeh bulu aing butak.
ngahina teuing kepret wae. Lain sia botak-botakna goblok aing mah dewe alo. Iya jelema botak teh aya palasipana, aya filosofina, Bos. Dengekeun ku maneh. Tahu. Lamun jelema botak di tengah kahareupnya eta jelema teh pinter memikirkan masa depan. Lamun jelema botakna di tengah ka tukang eta jelema teh pinter kana sejarah. Aing maneh botakna kitu, aing mah urut gering panas demi Allah aing mah. Da teu nyambung mah we anjing lah naon rek usil. Rek usil sia ngomong. Smackdown wae ngera. Ora teh kitu tah. Mangga linggih. Linggih. Naon anjing? Sia teh nagih ka aing. Linggih. Oh, igan teh langgih. Kiraha aing nginjem tugas tagih sia teh. Diuk. Diuk mung. Heula aing. Doh, euy. Udah mah kontrol atuh. Hei. Diuk sia. Diuk. Diuk nya. Naon sia teh papolotot hareupeun aing. Diuk mah. Lain make kitu. Diuk mah. Edek Bos demi Allah, Bos. Kalem Bos atuh. Da cangkeul langsung wae diuk. Galak anjing teh euy. Power eta mah. Nyerang wae eta. Jarang wae sia teh make urat hirupna teh euy. Urat wae naon we. Di mana-mana dengan ukur ngariweukeun we ngariceukeun we. Di mana-mana ada ngaricukeun. Tampiling wae sia. Takis wae. Coba ngalawan, lain ngalawan demi Allah ditamping teh nyeri Bos, jadi takis ku aing. Ngabela diri baru takis oge. Sok lamun dirinya tampiling ku aing nakis mah. Ya tong geuning sia keneh nu ngomong. Aing nyerekan sia teh jangot. Teh si edan. Mas ngomong kalau keur mabok mah hese. Geus nu mabok sia teh mabok kitu dah.